Tobat angin bulan cing tewak angin be ampun ting tewak angin aling wah karena yang aing sia Kaciri pejabat Astina karena dia nanti kaciri paingan negara na pinuh ku bancang pakewu hese rek aya kamajuan iya adiraja penjabat otak dikamanakeun depan tes otak nepi ka jigar-jigar gitu dah. Nah, teh radio gitu. Banyak nu main bola, bro. Naonnya? Juragan dipati karena Gusti Awanga teh ya. Hade wawadi teh teh euy pikeun kamajuan nagara Astina jeung rakyatna. Dar ayeuna kalah ka diharurup. Otak atuh euy, otak. Selain teh penjabat atuh. Naon teh lupa saya gitu. Di mana tetenya? Iya. Sian sateku selain harapan mau aya bener jang rakyat memising salah oge tetap tapi selain salah di parindingan rakyat masalah saeutik dihukum digunyang ganjing Nu demo urun tapi jang aing pagawean aing di pabrik dipecat di PHK para banen loba pamajikan aing menggoreng patut geus kolot naon anu dipikamelang ku diri aing misi modal ge ayeuna asa demi nagara jeung bangsa sia rek ribut jeung aing aduh ada petir di siang hari aya pangpung dulu kana hulu aya naon penampakan mun segede kieu dulu. Waduh, ieu kolor iket teh. geus nu lain-lain sia ngahina ka rakyat teh. Yang mukul kana hulu aing saha? Aing sendiri. Oh ya, jadi yang mukul sama kepala gua lelu. Aing sendiri. Apa alasannya? Kalau kamu dendam di mana saja aku tidak akan lari dari depan ini. Mukanya sama dengan saya ya. Iya. Sia nyen kaonaran. Sia balik ke Astina aing nu dihukumna rek ngambing hitamkeun sia teh ka diri aing. Wala eta si goblok. Tobat angin Bulan. Cing tewak angin. Be ampun ting tewak angin. Aling. Wah, karena yang aing sia. Dek nganakeun ieu meureun Duryodana. Waduh. Bangun. Sia aya. Lesotkeun denawa. Modar kardus ya. Aduh, wey. Usik ya. Aduh. Sok.
Ayo lesotkeun denawa. Wah. Nah, cocok, anger cocok. Wah, kumelayang di awang-awang. Pasti di laut terag-ragnya. Ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan di leuweung dari akan mau atuh. Kumaha anger? Wayahna we pangalakeun uteuk Semar Badranaya. Mangga sing percanten ka kaula. Ayo. Wanglus lampahipun ieu adipati karna kumelayang di Geganawiyati dipun palang ku ieu Durgaladen kacarios di satengahing marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pinggan dengan salah. Aya makhluk anu luluncatan ti kai ka kai tidahan kadahan. Cukrah cekroh runat rinat maklum lampah monyet. Nyaeta monyet bodas anoman perpansana suta nuju ngalanglang buana. Sapa medale pun anoman perpansana suta tenak kentengane pun waldan kalian. Salira kedadi